Na'udzubillahimin. Dijaga anak-anak kita biar jadi anak yang soleh-soleha insya. Sebab kenapa ya mak, anak zaman sekarang ada banyak niru. Anak kecil nih bocah-bocah dikasih handphone niru, betul nggak? Ngelihat film Batman langsung pakai tali sarung di belakang kalian mak loncat dari kursi, Batman idolaku, betul nggak? Gedean dikit jadi anak alay, lu gue en, babak lu babak gue lain. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, yang ya batur mah ditato oke pantas, orang barat ditato pantas, bule tato lagi harimau, naga cipta dia, yang budak leutik ditato orang kadut. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'da tahiyyah qala ta'ala fi ayatihil karimah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Malohok wae. Bismillahirrahmanirrahim. Meni lulus kan geus parasmanan eta. Ngupingkeun pangaosan walaupun nggak paham dapat pahala. Amin. Ditambi deui pahalana. Bi pami aya nu ngaos diwaler ku kalimat thayyibah Allah leres teh. Aya nu sholawat diwalerna sallallahu alaihi. Tong eleh ku si abah lamun nonton sinden jeung ipungan. Mending ngagorowo komo lamun sinden geus nembang ngahiliwir. Angin bijil dinatung. Cuk si abah teh tobat ku nonton mah eta mah hitut atuh. Yuk meh semangat meh kompak ku abi di komandoan nya. Pak pami peran abdi ngepeul eureun can ngepeul teraskeun satuju. Nah cobian heula Allah yuk. Geus tong panjang teuing. Karunya mah ocah bisi eungapeun. Muhammadur Rasulullah. Ngepeul. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu ansyidda'u 'alal terus dan ngebel hanya nggak satu ungap mah mana maksakan teraskan nggak usah teraskan terusin ngajinya terusin oke. Sadaqallahul azim. Dadah punten sate acana ka para kiai alim ulama asatid dan ustazah, para pimpinan majlis taklim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan guru-guru orang sadina dipasihan kesehatan, amin. Wabil khusus jajaran panitia majlis taklim al-amin. Ya Allah nu saurna Tegal Sapi teh cenah gemi ieu ngayakeun para remaja dan pemudi, para pemudi yang saya cintai dan pemuda yang mencintai saya. Yang dari kemarin udah repot segarupa diayakeun tuh tingali sewa ten, sewa pang, mencit dom, mencit sap, mencit anu gen anu gelut iki pencit resep sumping ka pangaosan. Mudah-mudahan ieu jadi ajang tali silaturahmi, amin ya robbal. Daripada imah lalieur leres temi. Perlu bapak-bapak ketahui ibu-ibu teh Pak loba beulieun jeung bayareun, betul enggak? Komo ibu-ibu mah tukangan ngaji kita meni kenceng nganjuk metak ngaji oge kerneangan doa tapi aku keur ngaji neangan duit matak mempeng sumping ka pangosan jadi ajang tali silaturahmi. Abi pendak sareng ibu omatnya, pendak sareng ibu lurah mi urang teh kudu rajin silaturahmi meh panjang umur loba dulur. Ngomong sekarang jeng duit ya Pak ya. Masya Allah ya Rabbana ya Karim. Ibu
iya neng Ajijah teh iya gelis teu ini perku kasep mah sudah gini ngalin neng Ajijah teh aya di aksi Indo dengan dukungan caranya ketik aksi spasi Aziza kirim ke oh nggak SMS ente SMS ente pantesan orang kasenggol tapi alhamdulillah ada hikmahnya pada hari ini bisa bersilaturahmi patepang serang ibu-ibu di Tegas Hapi anu saona pomat ibu-ibu di dieu tukang ngaji amin naon buktina ibu-ibu di tukang ngaji tuh ngaji nage pat tukang-tukang alhamdulillah gek diuk da cangkeul ma resep ngayakeun ini teh Maulid Nabi Muhammad sudah menjadi tradisi dan budaya di negara kita Republik Indonesia jauh-jauh di Karawang kadi di sia-sia mun datang bulan Rajab sok rajin ngayakeun Rajaban datang bulan Mulud ngayakeun Mulud Kiai kondang dan kandang diundang di Jakarta aya Jidin MJ datang di Karawang Jainuddin men sudah menjadi tradisi dan budaya orang ngayakeun Mulud dan sebab kunaon cep tadi Pak Ustadz tos nyarioskeun kunaon orang ngayakeun Mulud teh karena rasa cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad cintalah kedah kumaha si Neng Ajijah urang ngaos sakedah abdi kantos ngaos di Al Azhar University Kairo Mesir apa Mesir teh belah besononya Cibucil kajonggol mun eta mah gaduh namina guru namana Syekh Abdul Salam Ali Sita ngarang kitab namana Sirajul Munir naon Sirajul Munir teh keutamaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata kunaon cenah urang teh kudu cinta mi sabab anjeunna ngagaduhan sahibul maqamil mahmud nyaeta maqam anu terpuji ma makna terpuji ma makna mahmud aya asy-syafaah tadi tos diulah syalit mungkin urang teh bakal mati orang kaya orang kaya mati orang miskin raja-raja rakyat biasa maoda maici Bu Omat Ajijah kayak keneh mati-mati wae kelak orang tengkin dikumpulkan di padang mahsyar mah tos uning ka kuping orang sadayana engkin cenah ge matahari sajengkal dina mastaka urang leres teh sanes sajengkal mama ya Allah seueur teuing Syekh Abdul Salam nyeroskeun ma apal sifat Arab tah anu besi teh tah nah mung sakitu hungkul jelaknya matahari jeung mastaka urang sadayana aya syafaat ti Kanjeng Nabi sabaraha siki sabaatna aya 5 ibu yang pertama faslul qada berlaku ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanggo saha kanggo mukmin wal kafir orang mukmin dapat syafaat orang kafir dapat syafaat kumaha syafaatna gerak suku orang teh ka mana ka tempat yaumul hisab bakal ditimbang amal perbuatanana pertama eta syafaat ti Kanjeng Nabi anu kaduana yang pertama faslul qada anu kaduana minal kubur ilal kusur tina kubur langsung tidak melalui yaumul hisab tidak melewati timbangan langsung asup kana surgana Allah subhanahu anu katiluna ma golongan Kanjeng Nabi golongan umat Kanjeng Nabi yang sudah divonis bakal asup neraka tah henteu jadi asup ke nerakana sebab kunaon aya syafaat ti Kanjeng Nabi ma kumaha dicandakna dijewer sanes ditarik sanes kumaha atuh syar Kanjeng Nabi nyeri dijewer mah nyeri ditarik mah bakal diangkat ke Kanjeng Nabi langsung dengan kedua tangannya dipeluk ku Kanjeng Nabi diselamatkan dari siksa api neraka alhamdulillah anu kaopatna yang sudah naudzubillah min dzalik asup ka jero neraka beres asup ka jero neraka bakal ditolongan ku Kanjeng Nabi sareng ku saha deui sareng para penghafal Al-Qur'an para aulia Allah para guru-guru orang sadayana mudah-mudahan engkin ma pamimendakan yang Ajijah naudzubillah di jero neraka panyelamatkeun saling nyelamatkeun urang sadayana sareng minolong urang sadayana syafaat anu kalima irtifaul jannah naik orang ka surgana Allah subhanahu
cinta orang ke Kanjeng Nabi sebab kunaon mah cek Kanjeng Nabi wailul lam wail aku naon budak jajan neng injuna Muhammad cek Kanjeng Nabi wailul celaka man lam yaroni yang tidak melihat aku iraha fil yaumil kiamah di hari kiamat celaka lamun teu ningali Kanjeng Nabi di yaumil kiamat. Saha ya Rasul? Orang yang ketika disebut namaku ia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Oleh karenanya orang solawatan yuk ke mana? Ibu hoyong solawat lagu naon? Oplosan nyamual bisa tuh mah nama rupa-rupa solawatan teh Muhammadun Nabiuna iwape jadi iwape selawat boleh dengan lagu apapun tapi ingat jangan sampai mengurangi cinta dan rasa takzim kepada Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu wasallam sallu alaihi malahokwai salatullahi wa salamu ala Taha sallu alaihi salatullahi wa salamu ala Yasin ala Rasulillah musik neng maera di sawetemi tara biasa sakit. Ini saya sisihkan untuk anak-anak yatim yang mondok di Sujul Kori, mudah-mudahan manfaat amin. Terus nepokan ka dieu bisi cokot ku tukang sound system aduh haridang ma wios nggak usah ngangge musik wios nggak usah ngangge lagu beli anu fanatik be diharamkeun sagala coba lamun seni diharamkeun lagu diharamkeun ngeunaheun moal ngeunaheun ieu boro-boro muka baso musabakoh ngaimaman we mak di masjid tong di laguan moal ngeunaheun ieu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin cek makmum nya amin. Dengan seni hidup lebih indah, dengan iman hidup lebih terarah. Cok digacok kali gacok cocok. Yang penting isi lagunya tidak dampak lupa kepada Allah Subhanahu, seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Sulam. Orang mah kieu we ngajina hoyong nyanyi mangga, pengen ketawa jangan ditahan. Kenahan sedih gogodokon sagede helm. Ini mah ada yang bilang ngapain katanya ngondang Ajijah pakai nyanyi sampai disawer segala. Manehna ngomong gitu sababna manehna teh bisa nyanyi gitu lah. Ibu ngayakeun Maulid Nabi tapi punten jangan dijadikan acara seremonial biasa tapi ambil hikmahna. Naon contoh akhlakna Kanjeng Nabi Muhammad. Dalam Al-Qur'an dikatakan Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi teh utusan ti Gusti Allah Subhanahu, gaduh opat sifat naon cenah sidik anu kaduana, tablig anu katiluna, amanah kaopatna fatona. Naon sidik teh ece jujur tina ucapan dan perbuatan. Ece kanggo jadi caroge sing jujur. Suami begitupun kepada istri biar jujur. Masyarakat atau pemerintah sing jujur kanu jantan umat. Nah insya. Yang kedua tablik, sampaikan apa yang benar. Entong hoak apa haok tah ima punten sok jadi kompor meleduk tuh tinggal di tetangga maneh mah geus meuli hordeng anyar atau tetanggana karena meuli hordeng anyar langsung bengek saminggu sakit teh karena meuli hordeng hungkul komo teh lamun meuli mobil anyar paeh sigeuna teh. Jangan sirik sama yang namanya kenikmatan. Siapa tahu tetangga punya mobil baru, orang bisa nginjem mobil. Nah betul nggak? Iya masyaruhan anu boga mobil anyar. Ya Allah, koretna merek jahe, merek hese. Tetanggana lewat hungkul, encan ge nginjem, tutupan pintu imahna. Wableng pas dibuka koret. Aya nu kitu di aya mana? Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Yang pertama sidik, anu kaduana tablik, katiluna amanah, tidak khianat.
Pemerintah tidak khianat kepada masyarakatnya, istri dan suami tidak saling mengkhianati. Anu kaopatna fatonah, cerdas tur pinter jamina. Ibu biar jadi cerdas, apalagi sama anak-anak sekarang. Masya Allah, mak, saya mah tadi kalau ngelewat nih, kalau malam minggu ngelewatin sini nih, ya Allah sok sedih maratan langit kunaon gitu, hati menjerit ya rapalin eta. Sebab kunaon mi totoang sawal pinuh anu keur bobogohan si Sarkim jeung si Odah keur darling eta nu modar teh eling-eling. Yang namanya pacaran biasanya sambil nyanyi, betul nggak? Nyanyinya megang gitar mak, nah bobogohan mah nyekelan gitar, pada bobogohan nyekelan genjring, nyanyi qasidah beneran. Nyanyi si Sarkim na teh demi cintaku padamu, yeay. Ke gunung pun ikut denganmu, walaupun harus ku seberang laut dan bara gombal. Terus si mama melohok nyanyi naon cenah eta teh. Diteruskeun deui ku si Sarkim teh, bulan madu di awan biru hir, tiada yang mengganggu. Dijawab ku si Odah, konon kabubuy bulan. Ternyata udah kagak tahan, senggol-senggolan. Makanya udah kagak aneh pok zaman kiwari nikah nembe 2 bulan geus reunuh 8 bulan. Nauzubillahimin. Dijaga anak-anak kita biar jadi anak yang soleh-soleha insya. Sebab kenapa ya mak, anak zaman sekarang ada banyak niru. Anak kecil nih ya, bocah-bocah dikasih handphone niru, betul nggak? Ngelihat film Batman langsung pakai tali sarung di belakang talian mak loncat dari kursi, Batman idolaku, betul nggak? Gedean dikit jadi anak alay, lu gue en, babak lu babak gue lain. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, yang ya batur mah ditato oke pantas, orang barat ditato pantas, bule tato lagi harimau naga naga cipta dia, yang budak leutik ditato orang kadut sing jaga anak-anak kita biar jadi anak yang soleh-soleha insya. Pakai baju ya Allah 2 cm di terminal, mending namun gelis mah icing lupa goreng jengkolan, ditinggalikeun ku si bapak dosa dari tempat mubazir. Eta isuk-isuk si icing geus lompatan entu uak ditanya ku si abah, arek ka mana icing? Arek olahraga bah. Ngapain olahraga? Biar jantung aya sehat cek si icing. Da cek si abah, jantung ulu sehat, jantung urang deg-degan. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, hendaknya kita jerak mak orang teh kapok membiarkan anak-anak dalam kemaksiatan, membiarkan lingkungan dalam kemaksiatan. Ayeuna mak namanya pandemi tengah ayeuna. Di tengah pandemi virus corona mungkin bisa jadi karena ini banyak maksiat di antara kita. Hendaknya kita jerak, orang kapok mengantapkan maksiat. Apabila kita sudah jerak, hendaknya tobat ka Gusti Allah Subhanahu. Emak kemarin ningali teh di Indosiar aya orang Cianjur dekok-dekok tapi alus sorana. Sana mina tah? Si Lesti nyanyi lagu jerak dalam bercinta. Yang ajajah moal eleh, ajajah arek nyanyi lagu jerak tapi bukan jerak dalam bercinta tapi jerak dalam berbuat dosa. Maksudnya tuh capek tuh. Ya neng nu capek mah. Neng tong capek-capek kayak di amplopan. Di najis amplop. Isina nya wae. Terkedahnya bu omat yang aja tong di amplopan isina ge ulang lamun panitia teu boga ka era gitu lah. Tapi doakan mudah-mudahan saya menjadi dayah yang ikhlas, amin. Nggak pakai manajemen segala mi, soalnya kenapa semenjak kemarin masuk Indosiar jadi pada takut kalau mau ngondang. Cina biasana lamun geus asup Indosiar biasana lamun tepat 40 duna moal nang kagak pakai manajemen, mau datang ke rumah nggak apa-apa. Apa patokanna tah? Teruskeun nya ka ibu omatnya neng ajija rumahna di Karawang, keluar Karawang Barat arah Syekh Kuro. Engke aya imah 8 tingkat jeung mobil 8 siki. Imah urang tukangan imah eta maksudna teh. Ini maroloho wae. Mau nelpon SMS nggak apa-apa. Kalau waktunya kosong, saya sehat insya Allah datang. Cuma baya-baya panitia kalau mau SMS jangan terlalu singkat. Sok bingung macana. Kadang ada bu amat mau nge-SMS mikum, saya jawab walam. Ada lagi neng yang lebih singkat as, naon nih as, kalau jawab lah XL. Naon tuh as, assalamualaikum, apa tuh XL? Kum salam. Yuk jangan ngawur, kita kembali ke lab nih anak buah tukul berenang.
Ladies and gentlemen, I am very happy that now I can audiencing or meeting with you all in this program. Yes weh, ngerti tuh? Sarua. Good morning my mother, my father, my teacher, my friend, my munah jeung my saro. Ibu pengen punya anak bisa ngaji, pengen punya anak jadi kiai, mas santren tuh. Nah, tong alergi masuk ke anak-anak ke pengajian. Ma guru ngaji mah ikhlas ngajarin huruf demi huruf Al-Quran. Metode udubiyah beliau ajarkan. Sok emut de emutan, lamun guru ngaji tos ngajarkeun mim patama te patata mim domahmu matamu. Ti kapungkur dugikeun ka ayeuna di Pemda, di Pemprov ada nggak guru ngaji demo minta kenaikan gaji? Aya teu? Saking ikhlasna guru ngaji mama mentakan orang kudunya ka guru ibunya ka guru ngajinya apalnya merek. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Bu punten camat maut loba nu ngagantian, betul nggak? Presiden belum mati udah banyak yang mau gantiin, tapi kiai ustadz ustazah mah sekalinya meninggal 10-20 tahun baru ada yang mau gantiin. Tuh punten. Karena apa? Hakul walad alal walid, haknya anak terhadap orang tua salah satu tidak ditunaikan mak dituntut yaumil akhirat. Naon cenah? Anu pertama ayyusamma idza wulid, dikasih nama yang baik. Punya anak kasih nama yang baik nu aya artina. Ya mentang-mentang orang loba pabrik kasih cau bari itu Del Tamas banyak pabrik banyak Cina. Siapa namanya anaknya? Kos orang Cina. Satu anak linglung. Kabudak lieur wae jadi kasih nama anak yang ada artinya. Ini mentang-mentang pengen sok kota, nama anak saya mah kota, siapa namanya? Hernia. Hernia cek orang kota, lamun cek orang lembut mah burut. Atau budak pantesan cacingeun wae tuh. Tapi tong kamalinaan teuing mak pengen so Arab. Nama anak saya mah so Arab. Siapa namanya? Ijroil. Atau bapakna gering pak tuh Ijroil datang, boleh pak modar. Kasih nama anak yang ada artinya karena nama adalah sebuah doa, betul nggak? Ini anak kenapa susah dibilangin, ini anak kenapa mak bandel banget, tingali nami. Nah mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh-soleha, amin. Yang kedua fal yuhsin adabahu, berikan didikan yang baik. Alhamdulillah ibu mungkin sudah ketahui kalau saya ini putri dari bapak saya. Oh ya, putrina Ki Haji Obay Sobarnas di Karawang. Ada pondok pesantren kami Sirajul Qori. Panginten uninga ada namanya Kiai Ustadz Suhendra. Ya, ada Tatang Pijay. Itu sedikitnya banyak ngelap barokah mungkin kapungkur ngawas di pondok Sirajul Qori. Sekarang sudah ada SMP juga madrasah aliyahnya. Anak yatim, anak yang tidak mampu bawa surat keterangan datang ke pesantren insya Allah gratis segala rupi. Nah, yang nggak yatim gimana ngaji aja ayam bekal. Nggak ada bekal, ada bekal berangkat. Bekalnya ulah. Tapi doakan mudah-mudahan kita punya rezeki biar anak-anak kita jadi anak yang soleh-soleha. Amin ya robbal. Yang ketiganya fal yatazawwaj idza balak, nikahin apabila sudah balik. Sebab kenapa? Mi punten dinyarioskeun depan ibu-ibu karena ibu itu adalah madrasatul ula, al ummu madrasatul ula, ibu pendidik yang utama. Kan aya lagu nagi ibu wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung atau mengandung lagi 11 anak nata. Ibu pengen jadi si soleha, pengen mau jadi si soleha, mau punten abah kata Kanjeng Nabi istri solehah lebih gampang masuk surga dibanding bapak, amin. Ibu-ibu lebih gampang masuk surga dibanding bapak, amin. Jangankan sholat, baca Quran, puasa sunnah, nyusuan budak ge ibadah, netein bocah aja ibadah, komodei kata kenceng banget bapakna. Pakai baju bagus bakal suami ibadah, ini kan lain. Pakai baju bagus bakal kondangan, kerudung bagus ke pengajian doang, ladi imah pakai kutang bukan cingan. Mirip kelong wewe. Mak contoh isina Kanjeng Nabi saha namina marolohok wae. Ari si Atta Halilintar kabogohna saha sih? Udah ari si Aurel anakna saha tah? Hafal ya. Maka Kanjeng Nabi gadung isi namanya Siti Khodijatul Kubro. Itu Siti Khadijah gelis bunghar
saking bungharna eta Siti Khadijah punya pabriknya dikunci, kuncinya di pabrikan. Ngerti tuh? Saking bungharna eta Siti Khadijah. Tapi walaupun beliau cantik kaya raya, nggak pernah manggil Nabi namanya doang, mad ambilin gua air, nggak pernah. Betul nggak? Apa yang dipanggilnya? Kanjeng Nabi punya pangkat Rasul, dipanggil pangkatnya ya Rasulullah salamun alaik. Rasul punya pangkat Nabi, dipanggil pangkatnya ya Nabi Allah salamun. Mentak lamun emak boga salakina RT, panggil pangkatnya ya T. Lakinya RW, panggil pangkatnya ya pandi orang mah ya istilahnya lindung kagelung usar kim tekawin jeung urang mau bisa nyatu pisan. Masya Allah. Ibu tak isi soleha kalau dipanggil jawabnya iya kah. Kalau di Kerawang ditanya ibu oi. Ya Allah. Ibu cinta sama suami ibu? Cinta sama suami ibu? Bapak cinta sama istri bapak? Ih molohok wae. Baheula mama unggal dinten si emak nyanyi lagu tentang cinta bila eta geus nyambung deui. Di sisiku hati rasa yakin ini semua perasaan, tetapi hatiku malu untuk aduh baheula na boro-boro Pak kupingkeun wah si emak isuk-isuk di dapur geus ngababetkeun piring bari jeung nyanyi rumah tangga jeung manehna geus teu saukur lila di parawan jeung parahu jeung parahu. Ibu cinta sama suami ditunjukkan dengan kasih, dengan saling seti. Datang suami senyum ya masyarakat datang bibir handap kakenca bibirna kakatuhu menyon bibirna. Contoh Siti Aisyah nggak pernah dipanggil sama Kanjeng Nabi isah ka dieu henteu leres teh. Apa yang dipanggilnya ya Humairo, hai si merah pipi. Ibu osok disebut Humairo, osok disebut merah pipi, osok nyaku disebut merah pipinya Pak pipi lagi kokolotan hungkul. Dandan apa pok buat jadi suami abis bedak pakai kapur barus. Eta halis kan lah neng pakai sifat Mekah jedat jedut ieu mah aya halis dikerok tapi kan kalenang pakai sedona murah keluar imah berhujan atuh ngaleh-leh mirip kelong wewe. Ya Allah datang suami cium tangan osok cium tangan salaki osok iraha mak lebaran setahun sekali. Abah cik nu dilebat ku abik taros ari tos Jumatan si emak cium tangan tuh lamun tos Jumatan si emak cium tangan tuh cek si emak teh kumarek cium tangan yang ajijah bapak lagi henteu Jumatan. Mentakan lamun si bapak tedekeun ka masjid gantian manu ka masjid eta mau kena berikeun ka si bapak rek salat aya mau kena aya kumisan atau mirip kura-kura ninja. Ya Allah ya Rabbana ya Karim menatap suami penuh dengan cinta sama pahalanya kita ngelihat Ka'bah. Amin. Allah nurunin 60 rahmat buat yang ngelihat Ka'bahnya doang, belum yang sholat, belum yang tawaf sekeliling Ka'bah. Mak pengen ke Mekah can boga duit tong jauh-jauh tatap caroge emak komo lamun salakina sarua jeung Ka'bah. Oh hideung. Atuh papa hideung ge mama I love you, you love me, yap me do you, I belong to you, you belong to me, I and you pa bilong. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ibu cinta ka suami insya taat ka suami. Kata Nabi khairun nisa in nazarta ilaiha sarratka wa in amartaha ata'atka wa in gibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha. Istri solehah kata Nabi bukan hanya cantik sekedar dipandang mata, tapi ketika suami tidak ada menjaga harta dan dirinya, menjaga kehormatannya. Begitupun kata Nabi seorang suami bukan hanya memberikan sandang, pangan dan papan, memberikan kendaraan, menyajikan wajah yang tampan, tapi seorang suami harus bisa menjaga perasaan. Aib istri tidak dipertonton dan apabila ada masalah istri tidak ditinggalkan. Insya ieu masuk cembedut kunaon si mah cembedut wae neng ajijah pan enak aya emok merajalela. Oh aya keneh emok di aya. Ya Allah, poe Senin emok, poe Salasa emok, poe naon deui tah?
Nah, korban Bang Emok sih gana iba ya. Punten aja di mana orang nginjem duit di bungaan sarua jeung urang ngadaha dina siksa api neraka. Ieu masuk aya alasanna teh yang ajijah. Malamun Bang Emok mau bisa hirup weh. Astagfirullahalazim. Ma, Islam punya solusi. Datang ke pengajian ada namanya salat sunnah duha. Minta ka Gusti Allah, ya Allah, cara ge emak keur ka sawah, mudah-mudahan we baik di sawah menang duit. Bener mak, salakina mau duit di sawah 20 juta, loba amat, telektor kurang dijual. Salakina dagang cilok ka sakolahan, doakeun ya Allah, salaki urang ke dagang cilok ka sakolahan, mudah-mudahan we menang duit. Bener tak tukang cilok mau duit 2 juta, loba amat pak, gerobak kurang dijual. Tapi ada rezeki, betul nggak? Kam min syahwatin sa'atin aw rasat huznan tawila, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ngadauh, di mana kesenangan sesaat meninggalkan derita dalam waktu yang tidak singkat. Contoh di awal ngeunaheun nginjem sanyukna 2 nyukna teu bisa kabayar 4 5 6 nyukna. Di Karawang mah anu curhat yang ajijah, mama kompor gas, mesin cuci, kulkas geus alareueuh. Kamana tuh mah dibahajutan ku saha? Ku emuk. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini bakal jadi ahli surga, terbebas dari siksa api neraka. Amin ya robbal. Karena emak orang datang ke pengajian teh hoyong kenging barokah, leres teh. Pengen dapat karomah mau nggak? Ibu pengen dapat barokah mau? Mau dapat karomah mau? Nggak bakal dapat barokah, nggak bakal dapat karomah. Tanya ke dukun, tanya ke kuburan. Tapi yang namanya barokah dan karomah ayat tina doa indung jeung. Sebagai tanda cinta Neng Ajijah pengen ada 2 nini kapayun. Mana nini ayat itu ya? Hah? Mananya? Iya nini gitu di dia ya. Tak mak tak ker emok we tah aya tadi tah. Tah di balik tirai, di balik tembok. Ka dia mata? Tah eta tah. Heeh, sok ka dia mana? Tah eta tah. Ayo ka dia. Aya hiji cenah. Mana hiji deui? Oh aya, ka dieu mina tah. Deuh. Sok angge we selopna angge lah. Ka dieu mina ka dieu. Tah. Domplak donting. Naik mah naik. Asa naik sok. Ngade. Sok. Tah. Mi damang. Ka dieu mina tah. Mi ka dieu mana hiji deui mi damang mi sok ada ka dieu tah ka mana ka dieu heula tah ka dieu tah mun digarilisnya. Inilah artis KDI yang tereliminasi. Keprok heula atau keprok emak ka dieu arek naon rek lalajo sugan topeng mah lalajo bade ngaos nya mi teh sahana mina Syahrini. Suka teh Syahrini. Sahana minami Halimah. Iya mas senyum wae. Mi sahana mina Ibu Neti. Aduh Mamah Neti. Ibu Neti gaduh putra sabari hiji? 7. Gaduh putra 7 ngeureuyeuh kene. Entut. Encan anggeus nanyana. Salat maksudnya teh meuli reuwas endok. Nyeper aku aek ngeureuyeuh wae eta. Gaduh putra 7, gaduh caroge tos teu aya. Randa. Bah aya randa yeuh. Gaduh putra 7 entos randa. Mahalimah gaduh anak sabaraha? 5. Gaduh anak 5. Gaduh caroge? Henteu. Hah? Gaduh caroge tos teu aya. Randa nya sami. Mahalimah teh orang mana? Orang Tegal Sapi. Tegal Sapi teh desana desa Tegal Sapi, kecamatan Cikarang. Oh, kecamatan Cikarang. Kabupaten? Hah? Kabupatenna? Bekasi. Bekasi Indonesia. Emang jadi kecamatan ini Cikarang? Ma orang mana? Orang Tegal Sapi. Orang Tegal Sapi. Nami lurahna saha? Wet Jabar. Oh bener. Oh iya Wet Jabar namanya. Oh kecamatanna Cikarang. Kabupaten Bekasi. Kabupaten Indonesia. Aku Kabupaten Indonesia.
orang di tas ya bisi ti Wuhan ya mah bisi ti Wuhan gitu ya mak area mate orang Indonesia lain gini Indonesia di kabupaten negara Indonesia coba orang di tas ke Indonesia nanya ayo coba Pancasila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa. pinter 2 Kemanusiaan dan beradab kedua kemanusiaan ya beradab. nggak kajian lah manusia sing ala radab cenah kemanusiaan beradab 3 Kehamilan agama. pepegatan gitu apa yang kawin deui ke pengadilan agama cenah 4 Kerakyatan yang dipimpin oleh ulama lurah. kerakyatan dipimpin ku lurah gitu. Eleh mun presiden oge eleh geus kajeun lah 5 Munggah haji Baitullah. atuh rukun Islam teh aduh geus tong ditanya Pancasila lah bisa kemana-mana ini mah kayak bisa ngacapruk deh ayo ada orang nyanyi coba nyanyi Indonesia merah Indonesia merah putih. naik upacara merah darahku kalau jadi merah putih Indonesia merah imang keserian wae geus kajeun dah mak pewarang ka dieu kuneng ajijah rek dipasihan bekel naon bekelna tanda-tanda orang tereh maut aya 3 barasiki cenah mah Ati 4 aya 3 kalau ditambahan jadi 4 aya 3 naon nu kahijina Salat puasa rukun Islam deui atuh tanda-tanda kadi yang mana kadi tanda-tanda orang tereh maut aya 3 anu hiji kulitna anggeus peot ma peot encan peot mali mah peot encan Peot. peot aya mah patutur-tutur anu kadua huntuna anggeus coplok eta anu konengan geuning huntuna huntu coplok encan tos ih huntuna coplok encan mana coba dibuka heula dah huntuna geus coplok ya anu katilu rambutna entos huwisan can mak Oh, suwisan ada jaya. ya mah huwisan teh acan sadayana aing mah isukan ya menang barokah ya turutan ke menang hadiah sholatum kodol ayat tungtungan jadi sholatullah balikan deh ya ke menang hadiahnya sholatum bisalamil mubin mubin linuk totitain Ya, balikan heula linuk totitain Reno totip toin. kira si toin balikan deui linuk totitain dinutertiin ya goromi ya doromi hayya manjana ayaman jana mangjana ayo aduh teh jimat langka teh deui ibu pengen dapat barokah pengen mau dapat karomah mau kita nggak bakal dapat barokah nggak bakal dapat karomah tanya kadukun tanya ke kuburan tapi yang namanya barokah dan karomah ada dari doa ibu neng kuno nangis iya mak neng hanjek teh kajepit katincak mama ceurik wae mah ceurik hayang naon hayang kawin deui jeung saha mak ya kuliah di pasien hadiah hayang nu beureum hayang nu biru hayang nu beureum hayang nu biru Telangku made namun bae. mana wae aja nu beureum lagi kira-kira ku mek dipake naon aek meuli pulsa arek mah boga handphone boga Facebook oh ngaran Facebook na dini jendil @yahoo.com cenah tampinya mak mudah-mudahan manfaatnya tong keluar peting-peting paur bapak muda sok
Tapi tong penting-penting ya. Sieun mah nama kamari itu aya pantuna. Kaci kuda kajati sari, kaci huni kajati rasa. Pamuda zaman kiwari nini dipar. Astagfirullahaladzim, tong ini acana. Tampinya mah tong penting-penting. Nama ini buru-buru tuh dah. Tapi sing sehat. Tonjak lan bujur getek kok. Ya kunaon ya? Mak geuningan ceurik mah hoyong naon? Hah? Hayang kawin deui cenah kitu. Nu beureum hoyong nu biru. Hoyong nu beureum hoyong nu biru. Ya. Mak ya, mah hoyong panjang umur. Entong ditutupan toko si huremnya teh hoyong panjang umur hoyong baratus tahun orang mah umat kanjeng nabi nya moal tebi usianya ti kanjeng nabi usianya sampai 63 kalau emak usia udah nges 62 tahun 12 bulan 28 poe hanya sapoe deui meureun menang barokah emak emut keneh teh usia emak sabaraha ayeuna 17 ini pakai legging tuh ya pakai legging tapi nyama mudah-mudahan manfaat ya hebat ya ini panitia Majelis Taklim Al Amin selain ngundang Aji Jati Indosiar emak isukan di Indosiar tuh di shooting emak isukan setelnya di Indosiar jam 12 berang ada dalam acara patroli tayangan ke booster banget ya Ma orang tua yang masih ada sok datengin bawain kue yang lembut-lembut bawain bolu tong bawain akar kelapa hese mapakna pan yang sudah tidak ada ziarahin doain makomnya sing janten makom raudhah min riyadul jannah sedekahin atas nama orang tua yang sudah wafat karena apa tidak akan ada kita di dunia ini namun tak aya orang tua resmi dan doa untuk kita terputus apabila orang tua kita sudah tidak ada Masya Allah oleh karenanya mudah-mudahan orang tua kita sing dijadikan umur yang panjang diberikan kesehatan yang sudah tidak ada dijadikan makomnya raudhah min riyadul jannah amin dan ajajah moal tiasa alami tos di dieu sareng ibu omat bade ngiring langsung ke bandara naik pesawat Lion Air ada undangan dari Perdana Menteri Malaysia dalam rangka khitanan si Upin jeung si Ipin menema lohok wae tapi sebelum kita akhiri pengawasan sami-sami orang ngadoa mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat hajat kita Allah kabulkan urusan kita Allah mudahkan khusus ya corona yang tengah pandemi di negara orang segera Allah angkat Astaghfirullahalazim 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna sighara Allahumma majalisana al-amin majalis Rasulillah wa ayyamana ayyam Rasulillah wa layalina layali Rasulillah wasrah sudurana bihubbi Rasulillah wajma'na ala habibikal Mustafa birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma rfa'anna al-bala Allahumma rfa'anna al-bala Allahumma rfa'anna al-bala wal waba khasana fi baladina Indonesia birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin